ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah. Tah eta mah lagam dangdut ari ece. Cara kajadian apanan harita babarengan jeung mangkuman. Abdi sahabat kacai salat maghrib mangkuman tedor jadi imam. Manehna teh kungsi ngadenge di salon. Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Jadi salah sawios jalan kasawarga teh nyaeta ka Pangao. Matak sing getol ka pangaosan di dia aya rutinan mingonan aya dinten naon mingonan ari mingonan mingon ari ece manya aya nu mingonan Sabtu mun Sabtu mah Sabtuan panjumaahan ge jumaah tah sing getol angkat ka pangaosan nya ce salengkah angkat ka pangaosan 1000 dosa dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Mata krek init ka pangaosan teh kukurilingan heula kana gerak tah mata sing getol angkat ka pangaosan nya keun bae jadi jamaah sireum ge terang ece jamaah sireum nyeret ka sisi rek peureum paheula-heula neangan panyaranean moal kantong pagede-gede sugan teh kitab jeroana teh keresek jeung sapu tangan sakapeung koaci tah mata sing getol angkat ka pangao ngan kade ece lamun milih guru ulah asal bisi kajadian cara kamari cikene rek lebaran aya nu bisa nelepon ka Gusti Allah eta lamun panggih jeung jelemana rek dipenta eta nomor HP Allah rek ditelepon loba pangabutuh rek ditelepon ka Allah teh jigana ya Allah pangbarekeun jodoh jang mangkuman karunya tadi nama rek kitu oh nya tilu mangkuman teh tuh cacakuman teh mohon siap asal aya uang tutup mulut teh siap Allahumma sholli wa sallim wa barik bisi deui cara kajadian di naon pasantren di Indramayu teh Al Jamidun naon teh Al Jaitun anu adan teu meunang di lagaman Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pecakan isukan atau angke subuh diwangun adan subuh gitu hayala sholah heuy hayala sholah pring jelema ka masjid lain rek sholat rek ngagebugan nu adan tah nya kade jadi sagala rupa ge kedah ngangesen seni nu mawi pun guru Ustad Wawan nyanak seni nya ku wayang margi agama tanpa seni kasar seni tanpa agama sasar hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa bukur garam hungkul ke kernaon eueuh bukuran mah nya model adan aya seni na Allahu akbar Allahu akbar adan di mana eta na panggung bieu make jeung di Mekah hari ece kongkorongok sora naon sora abdi astagfirullahaladzim kera anyar dipanggih disebut hayam oh nya tak eta adan sapertos maca Quran tadi aya senina aya qiraah aya murotal mun murotal sok diangge ku imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin taikeun saeutik ku imam teh waladdallin tuh ngilu naik jadi bukti amina makmum kumaha dolin imam mun cek Pa Ustad Wawan mah mun imam kieu ghairil maghdubi alaihim waladdallin iya amin cenah paling kitu nya aya deui qiraah tadi sapertos Kang Ustad anu ngaos wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair tuh aiku seni mah nya
Jadi rawaseun ngan kade ulah asal make senina tadi adan dor pedah cenah cek Mang Sopian cenah Ustad Jabrig cenah anu baheula ngawayang di Komdak kudu make seni dar adan subuh salah ngararapkeun senina hayya salah hayya ala salah hayya alal falah tah eta mah lagam dangdut ari ece cara kejadian apanan harita babarengan jeung Mangkuman abdi sahabat kacai salat maghrib Mangkuman teh dor jadi imam manehna teh kungsi ngadenge di salon bilih bade di rebonding cenah naon cenah rebonding teh nya cenah dilempengkeun buuk dar ngimaman dikanamikeun mangga ka sadayana jamaah jajarana di rebondingkeun heula wae nah kalakuan Mangkuman teh Allahu Akbar salat lekoh eta Allahu Akbar mah pala barek Fatihah poho deui lagamna ingat kana beurang nanti siraman Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin parat tepi ka akhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin eta mah makmum ka bawa edan kabeh amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan nah eta mah incu DKM kalah ngengklak wur awur tah eta teh gara-gara naon anu ngarti teu daya kahareup tungtungna anu awam jara di pamingpinnya mata kade ulah asal milih guru sapertos abdi ngaos di kersana Al Mukarram Al Ustad Ahmad Zaini Dahlan Asubki rajang di Kiai Haji Ahmad Busiri Muslim teras ke Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al Manafi Asyifa wal Mahmudiyah teka kantun ka Bapak Ustad Wawan Abdul Aziz anjeunna alumni ti Cihamplas sami sadayana turunan ti Eyang Mahmud saha Eyang Mahmud teh Eyang Mahmud teh bin Eyang dalam Naya Dirga bin Eyang dalam Naya Sari bin Eyang di Patukur Tilu bin Eyang di Patukur Dua bin Eyang di Patukur Hiji bin Pangeran Atas Angin Cirebon bin Syekh Maulana Abdurrahman Al-Qadri Raja Mataram bin Sunan Gunung Jati Cirebon ari Sunan Gunung Jati Cirebon nami aslina teh Syarif Hidayatullah putra saha putra ti Nyimas Rara Santang nikah we sareng Syarif Abdullah Umdatuddin digentos namina janten Siti Syarifah Mudaim putra saha eta teh tilu ce Raden Walangsungsang Kian Santang Rara Santang putra ti saha ti Nyimas Subang Larang atanapi Subang Karancang di mana dimakamkeunana di Malingping Banten putra saha ti Syekh Kuro eta teh nya ti Syekh Kuro istri saha nya eta Eyang Prabu Siliwangi tah karuhun guru teh kudu apal ieu mah tong boro karuhun guru karuhun sorangan ge lieur ti mimiti bapa aki uyut bawa jangan ngawareng udeg-udeg ke kai ciwur gentong panci meureun ka dituna matak saurpun guru Al Ustad Wawan mun hirup teh nyaho ka karuhun hirup moal karuhan nah nya matak singgeto ieu nadran di dia masih kena aya nadran mun aya nu maot sok tahlil ulah ceuk manya nu maot tahlil nu hirup kamarana manya aya nu maot tahlil nya kade tah matak milih guru teh ulah asal alhamdulillah nu bade ngaos dina wingi aya nama Ustad Wawan Abdul Aziz puguh sanad keilmuanana boh dina kebudayaanana puguh ning turunan ti dieu agamana luhur pisan sanad keilmuanana jelas anjeunna namanya jadi ulah kabawa kuno sakaba kaba model ayeuna papasean keneh masalah utek-utekan jeung henteu curug abdi mah di Pangalengan cek ditaros ari iya cenah kumaha tahiyat nu benerna anu jeceng atau anu utek-utekan ari cek abdi teh abdi mah moal komen kanu utek-utekan moal komen kanu jeceng ngancing pangneangankeun dalil kumaha cara tahiyat jelema nu teu boga curug manyarek kieu at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu atawa abdi mah budak ngora dek asyhadu alla ilaha illallah sadayana ge kucurug matak sami-sami ngangge curug mah ulah di papa saya gentah nama tuturkeun we ajengan anu puguh nya ulah asal mah loba aliran-aliran nu teu pararuguh insya Allah eta mah intermezzo we nya oge pidoa kangge Neng Lani barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum fi khairin wa afiyah
Moga-moga anjeunna sing janten istri anu solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke Neng Lani tangke ieu mah pengalaman berbagai pengalamannya. Jadi lamun nikah teh kudu musyawarah sareng caroge. Ceuk kudu kitu musyawarah sareng caroge. Contoh bapana si ibu rek meser cang astagfirullahaladzim. Cangkir lain cangcut kamana karep cangkir atawa si bapak rek meser kok kopi atawa kompor sok musyawarah heula lamun teu musyawarah kena bisi naon ngembang beureum buah buleud piomongan ke di bumi teh aya upo apa Neng Lani upo piring terbang cing balelesat wah nah etanya moga-moga pernikahan janten pernikahan anu pertama dan terakhir sing parat dugi ka sawargana Allah Subhanahu wa taala jaga ngariung sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kesimpulanna naon ceuk? Singgat tol angkat ka pangaosan. Keun sakitunya ngaos mah tong panjang-panjang teuing da itu anu diantosanana ari abdi mah kauleman ka ditu ceuk ngan ditemak tongong. Ditulis tongong wayahna cenah ngaji heula kayak bagian ngadoa akhir tutup balik cenah kitu tah atuh puguh amplok meureun beunang ku ustad kabeh meureun ari kitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabihi. Tak kitu ngaos mah nu penting singkat padat melekat balikna mawa ilmu nu manfaat. Astagfirullah kana berkat ece. Siap dugi ka subuh siap ceuk. Masih siap ngaos. Lanjut cek nu bentes atau lain anyut itu jadi anyut utad meren ke Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nedapi doana abdi moga-moga sing disolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala sing diistiqomahkeun dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Oge sim kuring alhamdulillah bahdalang aya nama batian aya teh namanya 20 dinten. Alhamdulillah istri doakeun ku sadayana palawargi moga-moga sing janten murang kali anu solehah. Ku abdi diwaris jenengan nyaeta tafaul ka ibuna Sunan Gunung Jati nyaeta Siti Syarifah Mudaim. Moga-moga sing janten pejuang agamana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu we nya. Nah diteraskeun pangke aya Bapak Ustad Wawan sareng komdakna sareng Bapak Dalang Dede Utun. Mohon nah Imang Dede Utun mah tapi ka kolot ke Dede we anger Utun we anger kitunya nya loba nu hayang cenah ka Dede mah pajarkeun teh cenah abdi ge hoyong gaduh Dede deui tuh nya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbi. Akhirul kalam afu minkum kembang tinatik sinabaran syari tutup lawang sugataka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.